Kamana ayah tanya? Arek berangkat ulin ah. Ya. Ayah di mana ya? Iya di dieu ayah mah aya naon kakak? Wah, ayah teh ayah gening. Arek minta jajan ayah. Arek kamana nanges gaya gitu siga nu arek ulin. Arek ulin ayah. Arek minta ke jajana ayah. Tambah daya. Soalnya nges lemah ya pesakna eueusian. Ieu si kakak pan tadi geus meureun menta ka inung maneka. Ayo tuh ayah, pan ayah mah terbaik buat kakak. Nya ayeuna kakak arek ulin jeung teman-teman kakak teh jajan. Era atuh. Kakak teh meureun ulin jeung babaturan teh lamun teu dibere jajan mah. Ayo tuh ya sabaraha we goceng teh naon ya. Yang penting mah kakak mawa duit teh kitu. Ari tadi ku si mama dibere sabaraha isuk-isuk? Dibere 10.000 pan ditabungkeun 5.000. Jajan 3.000, ongkos 1.000, bolak-balik 2.000. Gae dibere ku ayahnya ai si mama ka mana? Pan si mama malain arisan ka ditu init kata tanggana. Pan ayeuna arisan cenah mama menang arisan. Nu bener sete kakak menang arisan ayeuna. Meureun bisa ulin ayah. Hore, ayeuna urang ulin kenges menang arisan mama euy, asik. Jadi moal jadi minta jajan meureunnya. Aduh pan ari jajan mah meureun ayeuna arek ulin lagi ayah, arek ayeuna ulin lagi. Oh iya atuh ari goceng majung. Ieu tarima. Asik, nuhun nyayahnya. Kakak berangkat heula nya. Assalamualaikum.